berang penting baca sholawat bae deuk sholawat munjiat deuk sholawat kamilah atawa nariyah dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurbat tuqda bihil hawaij tunalu bihil raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghama sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan, ngahuru dosa-dosa, ngahuru kabeng berat. Sok lobakeun teh maca sholawat eta. Hampang awak. Hampang. Sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda tah mah. Beda sholawat eta mah. Dan mandak nu geus ijazah mangga baca, nu encan ijazah kukula diijazahkeun sakaligus kabehaninya. Sholawat nariyah atau taziyah dijazahkeun ajaz